Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa subscriber YouTube Mang Cecep Goro Bacep anu satiasa tuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng Sirot Jelema Gaib bagian ka-21. Ieu yasana Bapak Ka Sukarna. Setelah can dipedar ia dongengna sakumaha biasa ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka anu tos satiasa tuhu manco ngalaik oge ngomen kana ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Goro Bacep. Mudah-mudahan eta kasayan dibalas ku Gusti Anu Maha Suci, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Syukur ya di abas mah boga ilmu panon kalong barenya geus reup-reupan kieu maneh masih tenget keneh. Hayo atuh tekan di hol ngan maneh hiji-hijina anu bisa nurunkeun eta budak teh. Abah Jamil bari nunjuk ka si Tihol nitah nurunkeun Atilah. Moal katang ka Batubah ngargi tangkalna oge eta mah sagede bedug. Ah nganggo taraja bae atuh, jawab si Tihol bari melong ka luhur muncang. Jadi embung maneh teh nya sanes alim abah tapi teu tiasa naekna da teu aya kanggo penyekelanana. Abi mah sanggup ngalakalapa bae jeung nurunkeun budak mah sok sanajana handap oge margi tangkalna gede henteu katangkep. Aing oge ngarti euy lamun teu bisa harti nambung keun bae teu naon-naon da loba keneh jelema mah tah deleh nu rentul teh naon ngan samemeh ka batur teh nya anak murid heula anu perlu diperhatikeun, ceuk Abah Jamil bari ngaleret ka si Kewen pok neruskeun omonganana. Kewen, ulan bari naon Abah? Jawab si Kewen mendingan sajorelat geus nyang hareupan ka Abah Jamil. Tuh anak nanya epon ku laing turunkeun nya. Mangga Abah, kana sakola tugas ti Abah moal burung dijalankeun. Sanaos sakumaha cenah oge. Jawab si Kewen memuja pisan ka guruna teh. Tak bener ari kitu mah eta tandana murid Abah anu satia. Abah Jamil bari ngareret di ka si Tihul pok manehna ngomong. Dongko si laing Tihul. Tak deukeut tangkal muncang. Bade kumaha Abah abdi kada dongko teh. Si Kewen dek nangtung dina tongkong ilaing ngati. Ayo dongko. Oh, ngartos atuh, jawab si Tihul kapaksa dongko pelebah tangkal muncang. Ari si Kewen celek napa kana tonggongna si Tihul gulawing nyekel hiji dahan terus nece. Ari si Kewen geus naek ka kara si Tihul nangtung bari ngeprukan tonggongna sarta ret manehna tanggah ningalikeun ka si Kewen anu keur nyekelan budak siga nu hesen pisan leueur kawas belut bae hese dicakelanana. Atuh si Kewen dipuhun sebab saban-saban nyekel sok terus morosot deui. Atilah, ieu mah anak king. Ieu epon ngagorowok sangkan kadengen ku anakna anu keur aya di luhur sarta embung diturunkeun. Anaknya epon teu ngomong gawena muringis bae kawas nu sieun ku indung atuh nging nyi epon ceurik tina bakat ning kurewas. Sieun anakna teu turun sanajan dipaksa oge atuh nini paraje teh gorowok ngagero deui. Kewen, paksa bae ulah dicekelan. Keun sinaragrag da moal naon-naon Kewen. Keun ku Abah Jamil ditampanan. Ceuk nini paraji bari netep ka luhur muncang. Bener, sok Kewen seret paksa sinaragrag.
Cek Abah Jamil nya tujuan kama encir. Sanggeus diparentah kitu si Kewen teu loba omongnya atilah teh disered atuh sanajan rajel kulantaran dibabadol. Teu burung oleh seh bae koleang atilah lagrag atuh Nyi Epon ngagero sieun kumaha onam. Tulung cenah Nyi Epon ngajerit meratan langit barang Nyi Epon ngajerit bareng jeung ragragna budak. Gap ku Bah Jamil disanggap kurinjal atilah motah leueur kawas belut bae. Bah Jamil hampir teu katahan kawas keur nyakelan belut. Leueurna kaliwat saking. Kade Jamil lepas pake lebuh atuh ku ilaing Jamil ari leueur mah. Ceuk mencira bari seuri. Nah ieu teh belut. Jawab Abah Jamil nyorongot beri haban bae pakupisnya kalaneungan atilah anu mindeng merosotna. Lamun lain belut ku ilmu atuh na teu boga elmuna. Baheula abahna ilaing Jamil anu boga ilmu eta teh piraku teu diturunkeun ka anakna. Cek nini encir bari nyekikik seuri. Noh nya bae nya asa diingatan ku manenjir. Bener geus pohoan kuring mah cecakan umur kuring sahandapun umur maneh. Jawab Abah Jamil bari terus marancahan Nyi Atilah. Sanggeus diparancahan mah ngadak-ngadaknya atilah harita keneh teu motah atuh gancang ku Bah Jamil dipangku dibawa balik. Bring sararea nuturkeun. Kawas entas perang bae Abah Jamil nu ti heula ngarendeng jeung Nini Encir. Dituturkeun ku Nyi Epon ngarendeng jeung Ibu Rama ari anu sawarehna nuturkeun ana teh ngabrang teu puguh jajaranana. Anu lempang ti Panderi Jang Kamin kawas nu layu lir kembang keur kapanasan leuleus lungsek karasana teu aya pisan tanaga. Lain leuleus capek gawe tapi leuleus capek hate lantaran pikirna gering. Tetep kaedanan bae ku rupa indung Atilah anu beuki ngolotan teh katingali beuki geulis. Nu matak manehanana waktu neangan Atilah gawe nangan melong bae nu ditempo ku manehna lain budak anu leungit tapi indungna nu ceurik nginghak ingeteun ka budak. Tah dina waktu kitu teh ku Jang Kamin katingali ceurik Nyi Epon bet narik cipanon anu nyakcelakan istuning pikabitaeun hate hayang nyangkeh bae diupahan diusapan. Waktu harita baralik lempang Nyi Epon ku Karmin ditetep bae ti tukang tina lengkah kana awak tina bujur kana gelung cangkeng lengkeh narik hate walikatna nonggong kuya siga nu nangtang dibedol. Katinggalna ku Kamin mah nu matak manehna laju kabitaeun ku Nyi Epon nu harita keur lempang ditetep ti kajauhan. Tukangeunana Jang Kamin si Kewen jeung si Tihul lempang ngarendeng duaan. Si Kewen manigung bira kawas manggih ka bungah. Ari si Tihul camerut kawas nu aya ka ambak jametrot budina hasum. Atuh ku Ki Kewen ditanya, "Kunaon Tihul jametrot bae kaduh henteu meunang pujian ku batur?" Ceuk si Kewen bari lempang teh ngareret ka si Tihul. Pujian naon euy?" Jawab si Tihul bali ngareret deui. "Eta bae siga nu kaduhung atawa ambak anjeun mah Tihul. Atuh teu kuring aya sangkaan yen Kang Tihul geus nolak nurunkeun Nyi Atilah. Hartina teu kauntup naekna jeung sieun meureun pada eta budak jol-jol aya di luhur bae kawas nu dirawuk kelong. Da pira aku naek sorangan mah apan Kang Tihul oge teu kauntup naek mah lain. Ari Abah Jamil nitah ka kuring, kuring mah asal dititah ku guru bae. Sanajan dititah kumaha oge moal burung daek anu akhirna kuring mah hasil bisa nurunkeun budak kalawan salamet teu naon-naon sarta pada muji wanian tapi Kang Tihul mah pada ngajebian. Tah ku dasar eta meureun nya jamendut tehnya Kang Tihul." Ceuk si Kewen bari seuri. "Lain Kewen, lain gitu. Jelema hayang kapuji marugi seperti si laing gugur awilan di luhur muncang nya capek nya hese nya kulit oge boleksek tapi naon buruhna dipuji. Salah sangka si laing mah Kewen tuh dulu nu dipuji-puji mah Abah Jamil. Buktina pada ngabring-ngabring ari maneh pada ngabring-ngabring sarua bae jeung dewek pada lempang pang tukangna. Tah aya nu neuleuh-neuleuh acan batur metuh kalah garagah pisan maju ka hareup. Saha anu malaikat tukang ningali ka si laing tah eta oge geus hiji bukti nu maruji ka si laing teh. Eueuh euy.
bener masih laing doraka ti dewek sabab tonggong dewek ditincak tanpa permisi. Anu bener mah silaing doraka ti dewek sabab tonggong dewek ditincak tanpa permisi malah hulu dewek oge kasepak. Silaing nu dorakana dewek nu nyeri hatena geus dianggap kekesed. Naon untungna keur urang tah di dinya kewen silaing kudu ngarti teh nah urang teh rek iman guru atawa rek iman ilmu. Jawab si Tihul nyerang, da dewek marek iman guru bae deuleu. Si kewen teu ngeunaheun. Bener eta teh? Jawab si Tihul nyerang deui. Nya bener, rek naon si laing Tihul? Si kewen kekerot. Lamun bener si laing rek iman guru, atuh kudu nurutkeun gurak gerikna guru maneh. Sifatna Abah Jamil lain nurutkeun ilmuna. Lamun nurutkeun guruna pe ku laing tuturkeun euy. Abah Jamil gondok, si lain oge kudu gondok. Daek atawa embung? Jawab si Tihul bari eureun leumpangna teh sarta nahan ka si kewen. Is, najis teuing aing mah, ceuk si kewen ngahulang bari terus sangkapan beheungna sarta pok ngomong ngaharewos. Ulah nyarita kitu Kang Tihul, bahaya eta teh nyaritana gundak-gondok wae wayah kieu. Kumaha keh lamun gondok Abah Jamil pindah ka kuring? Mejana bae atuh sekali sewang. Jawab si Tihul bari mesem. Rada kaubaran ayeuna mah kaambakna teh. Bong, gaga Abah teh nyarita teh Kang Tihul mah. Keun bae atuh nu pangheulana Kang Tihul, nu pangpandeurina Abah Jamil. Geus tong aya sirungan deui ngarembet ka anu sejen. Ceuk si kewen kekepehan kawas nu sieun dibere gondok. Lain iman guru ilang teh atuh kewen. Jawab si Tihul bari nyerengeh seuri. Ento Kang Tihul ayeuna mah moal iman guru nu rek nurutkeun Kang Tihul bae iman ilmu. Jadi anu rek dituturkeun teh ilmuna Abah Jamil anu bener. Jawab si kewen ngaharewos sieun kadengieun kujang kamin. Kumaha tandana urang bisa nyebutkeun ilmuna anu bener? Si Tihul hayang nyaho. Teuing nya. Jawab si kewen ngahulang serta terus netep ka si Tihul. Pok manehna nanyakeun, ari pandangan Kang Tihul kumaha? Tah di dieu pikeun milih salah benerna gunakeun ilmu jeung akal anu dilarang ku agama jeung dari gama ku urang ulah dilampahkeun. Jadi anu kudu dilampahkeun teh anu disahkeun ku nagara jeung agama. Oh kitu Kang Tihul, nya bae dipikir-pikir mah nya kakara ngarti kuring teh Kang Tihul. Paingan waktu kadianakeun mah saban-saban rek ngaguna si kasirod Kang Tihul sok mugon bae. Si horeng geus bisa milih hade jeung gorengnya. Nya kitu kewen, tapi da pugu urang manusia biasana sok narobah. Anggap bae urang pada diajar ngalakonan anu dibenerkeun ku agama jeung dari agama teh. Tah ieu teh berat kewen anu karasa ku akang mah, tapi lain berat ngartikeunana, beratna teh ngalakukeunana. Nya Kang Tihul, urang ngarti maling barang batur teh salah, tapi keuh bae hayang maling. Jeung urang ngarti yen bogoh ka pamajikan batur teh salah, tapi keuh bae aya nu bogoh. Tadi dinya beratna teh siga namanya Kang Tihul. Ceuk si kewen bari neuteub. Nya kitu. Jawab si Tihul pondok pisan lantaran jang kamin malika tukang siga anu ngadengieun. Ngomong naon bieu teh Kang kewen? Jang kamin bari ngareret saterlempangna nungguan ngarah bareng. Tak nyaritakeun jelema jang kamin. Nah hanya sok resep ka pamajikan batur. Jawab si kewen rada reuwas. Salah atawa bener anu resep ka pamajikan batur Kang Tihul? Ceuk jang kamin bari ngareret ka si Tihul. Teu salah resep mah jang kamin, ulah sate bogoh. Jawab si Tihul gancang nakar ngajawabna teh. Oh kitu. Jawab jang kamin bari terus lempang deui ti heula sarta netep pangkawakan Nyi Epon. Aing mah resep ka Nyi Epon, tapi salah meureun da make ditungtungan ku bogoh. Ceuk geureuntess hate jang kamin. Harita geus daratang ka imah Padasuki atuh sup Abah Jamil teh harita ke jero imah sok deui anaknya Epon turu-turu buru-buru diecageun, tapi panonna buringas kawas hayang bijil deui ngan geus loba jelema nu ngahalanganana. Atilah geulis
Ieu mah anaking Nyi Epon bari gap nyeklan budak kawas anu deudeuh pisan. Nyi Atilah teu nembalan malah kawas anu sieun manehna pupulungkutan atuh hing Nyi Epon ceurik tina bakat ting kuwatir. Jeung sieun kumaon bisi anakna teu puguh, sulang seling teu eling ka indung tepi ka poho atuh gancang meta tulung ka Abah Jamil nu neuteup. Abah, kumaha pun anak teh janten kieu atuh? Ceuk Nyi Epon bari rembay cipanona. Kumaha nyancir? Jawab Abah Jamil bari ngareret ka Nini Paraji. Ah, kumaha ilaing bae Jamil, dasar wakeneh, pe kadinya ubaran. Jawab Nini Encir bari neuteup ka Abah Jamil. Cing urang parancahan, mana caina atuh Ki Dasuki? Gancang bae pada Suki harita teh nyokot cai di wadahan kana pinggan. Sok didikeun ka Abah Jamil. Nu harita keur mendeko yang hareupan eta budak geus kitu eta cai teh kumanehna dijampean bari harita diuyup sarta terus diburakeun kana beungeutna Atilah. Barang sebrot diburat teh Nya Atilah meuni mundur sarta terus rurat leret hing eta budak teh cerik bari neutup ka indungna. "Ma," ceuk Atilah bari nginghak teh gabrug ngarangkul indungna. "Aduh, Atilah, kunaon geulis? Kunaon nyai teh?" Nyi Epon bari terus sirah budak teh digalentor di ciuman. Sadarea baru ngaheun ningali budak sadar geus ingetan ka indungna atuh komo Abah Jamil mah manehna mani ngarenghap ret ngareret ka Paraji ret deui ka sadarea. Tidinya kakara ngomong kawas nu bungah pisan. "Hei dulur-dulur, teu katingali ku maraneh yen ayeuna geus nyeda ka poek, ayo gara barali ka ditu. Jeung kaula ngawakilan pada Sukinya ngahaturkeun nuhun ka sadarea." Ceuk Bah Jamil bari neuteup ka sadarea nu ngariung di dinya. Atuh nu ngadenge kitu teh sadarea maneh ribut gancang pada aramitan anu tinggaleun di dinya ngan Paraji jeung Bah Jamil sarta jeung murid-muridna. Tidinya Bah Jamil ngomong kanu masih di darinya. "Ki Dasuki, tak kitu geuningnya kaayaan bieu teh. Jadi teu perlu dicaritakeun deui ku kuring teh. Tapi anu perlu mah di dieu teh kudu bae aya pangjagaan mah. Keur hubungan lamun aya naon-naon ngarah ngabejaanna bisa gancang. Lain kitu Encir." Ceuk Abah Jamil ongkoh bae nyaritana ka Pada Suki tapi nanya ka Ma Encir. "Benar kitu Jamil, perlu dibantu Ki Dasuki teh. Malu manehna ngan sorangan baturna awewe wungkul," jawab Ma Encir bari unggut-unggutan. "Tah kitu ceuk si Encir oge Ki Dasuki. Kumaha kira-kirana ditarima lamun Abah mere jelema saurang keur anu nunggu di dieu?" "Nuhun bae kuring mah Abah," jawab Pada Suki atoheun. "Saha kahayang Ki Dasuki anu ngajaga di dieu?" "Ah, kumaha Abah bae kuring mah rek nyaluyuan," jawab Pada Suki bari ngareret ka pamajikanana. Ku pamajikanana diunggeukan tanda saluyu boga keur batur keung. "Di mana dek di tempat kana pikeun ngabaturan keung teh Ki Dasuki?" "Ah, di ditu bae tu Abah dihareup di kamar tepas paragi barudak diajar ngaji. Da ari di jero imam mah ragab meureun malum Nyi Epon jauh jeung salakina. Nya, alus ari kitu mah keun Abah nugaskeun bae ka anak Abah Jangkamin ti sareut ieu kahareup kudu maturan Ki Dasuki di dieu." Ceuk Abah Jamil bari terus mere tugas ka anakna ku Jangkamin di saluyuan. Malah mah atohon pisan bisa deket jeung Nyi Epon. Sanggeus beres badamina mah Bah Jamil sareng baturna nya kitu Ma Encir oge harita terus baralik da puguh poe geus poek ngan Jangkamin nu ditinggalkeun dipernahkeun dihareup atuh sararea bungah teu aya rasa curiga. Ari kabeh geus areuweuh Jangkamin gawena nyerang ngalamun di kamar tepas sarta nyarandena bilik bari ngadengekeun Epon keur mamatahan anakna ngan basana teu kadenge saukur sorana wungkul. Behak poe datang minggu Jangkamin betaheun pisan cicing di imah Nyi Epon jeung ngaradak jadi lungguh teu daek mata karanjang. Mun beurang manehna cicing teradaekeun nyamperkeun kawasan henteu bogoh padahal hatena gawok.
teu payah henteu katempo manehna sok luha-loho ari manehna geus amprok sok ngadadak jadi lungguh. Malah harita ge kitu jang kamin teu acan panggih lantaran epon ngahekok henteu daekeun kaluar sakitu lila ditunggu. Gawena ngaringkuk bae kawas nu ngaringkep maneh atuh jang kamin bingungeun gancang manehna kaluar. Gek diuk dina golodog bari neuteub kaburuan ningalikeun laleur labeng napu kana hiji reuhak. Keur jongjon ngalamun kitu logoyohnya epon bijil entas mepende anakna barang kaluar ti kamar. Breh ditepas katingali aya jang kamin keur diuk di golodog kawas genah sarta ngalamun ngalange duka keur mikiran naon. Sabab mani ulang pisan barang nyi epon rek turun ret jang kamin teh ngareret sarta jung manehna nangtung maksudna mah rek ngaleos sabab ngarasa sugema geus ningali ka nyi epon hatena teh kaubaran ku ningal beungeut ge cukup. Tapi nyi epon heraneun sabab polahna jang kamin jadi beda ti biasa lamun jauh osok neuteub geus deukeut osok ngaleos. Atuh waktu harita mah ku nyi epon teh ditanya samemeh nyi epon nanya gek manehna diuk heula sanggeus diuk pok nyarita. Kang Kamin kunaon ari abdi dongkap akang sok ngaleos. Barang ditanya kitu mah jang kamin teh diuk deui bari neuteub ka nyi epon. Manehna bungaheun pisan. Ayeuna mah asa meunang si horeng teh geuning kitu lamun hayang ka awewe teu bisa disontrol-sontrol sabab manehna sieuneun. Ari dipecak ku akal di jauhan jeung diantep geuning tungtungna bet nanya malah jeung diuk sagala kawas nu ngajak ngobrol. Kunaon Kang Kamin geuning bet teu ngajawab deui. Ceuk nyi epon nanya deui lantaran jang kamin teu daek jawab. Nyi epon naon anu kedah dijawab ku akang teh? Jawab jang kamin mimiti ngatur siasat. Piraku make naroskeun ka abdi sagala rupa. Mendek oge abdi anu teu ngartosna. Lantaran saban-saban abdi ngaliwat akang teh sok ngaleos. Tara nanya-nanya acan, naha akang teh ngewa ka abdi, naha akang teh geuleuh ka abdi, atawa teu ridho dipiwarang maturan ku kulawarga abdi. Ditetep ku anu gelis jang kamin teu ngeunah rasa rei beungeutna teh bareureum. Tapi lain beureum ambak ieu mah beureumna atoh hatena kaciri pisan nyak nembus kana ceuli. Ruhi-rei getihna naraek siga nu bareureum pisan sanggeus getihna turun mah kakara manehna ngomong deui. Nyi epon, ayeuna akang teh ngarti kana maksud diri nyai. Pang dieu ka akang naros orang teh nyai teu ngartos kula-kulampah pun akang. Atau upami kitu mah akang sumeja nerangkeun kaayaan hate akang pang adat akang kitu teh. Lamun nyai keur ngaliwat akang sok terus ngaleos. Jawab jang kamin bari nalik napas nu semu susah padahal hatena mah bungah rek ngatur siasat sangka nyaritana lemes hayang narik kanu gelis. Tas kitu kumaha nah teu diteraskeun? Nyi epon panasaran. Kieu nyi epon akang teh ti budak keneh waktu urang babarengan ka sawah bareng ka sawah lamun urang kasusukan bareng ngalalawuk nyai nyair ku ayakan ari akang mah kokodok ngalalele sareng bogo hasilna sok dihijikeun ku nyai terus diurus diasakan dingeungeunah. Emut keneh nyi epon ceuk jang kamin bari imut ngagelenyu. Kan tenan bae Kang emut mah malah upami tos asak teh dituangna oge ku urang teh babarengannya Kang Kamin. Jawab nyi epon bari karung nginget-nginget waktu budak. Sumohon kitu ta dasar eta pisan anu saterusna ngajantenkeun hate akang inget bae. Coba ti budak tepi ka segede kieu akang masih inget keneh hartosna hate akang teh henteu weleh kumalayang. Emut bae siang wengi ti waktu akang keur leutik tepi ka waktu ayeuna. Saha anu tiasa ngalarang akang inget ka nyai? Ceuk jang kamin bari melong. Moal aya nu tiasa ngalarang Kang Kamin ari emut mah lantaran akang teh gaduh emutan. Tah kitu nyai, leres pisan eta teh. Ka akang teh aya nu ngalarang, malah moal aya nu terang-terangan acan yen akang emut ka nyai. Padahal hate akang ruhai bae kawas durukan huut anu hartosna beuki gede. Pikeun akang beuki masket anu asalna resep ulin babarengan make hayang jeung aya terusna sagala rupa hayang hirup babarengan
tah kitu rencana anu disidem ku hate akang teh nyai. Tapi kacida akang ngarasa hanjakalna sabab barang nyai geus mujeuhna boga salaki betara daek ulin jeung akang kalah hayo ulin teh jeung sirod anu biasa mah ti leuletik oge jeung manehna tara babarengan margi sok babarengan jeung akang. Nya teh dinya mimitina akang ngarasa teu ngeunah hate, ngarasa sieun kembang panon akang ku batur atuh akang terang-terangan nyarita ka kolot akang yen hayang ngawin ka nyai. Ku kolot akang disanggupan serta terus harita keneh dibadamikeun sareng ibu rama nyai. Oge ibu rama nyai garis ageng nama panuju. Plong hate akang ngarasa ngemplong sanggeus ngadenge beja kitu teh. Akang ngarasa regreg, akang ngarasa bakal manggih kabagjaan jroning hirup di alam dunya teh. Tapi kumaha buktina? Nalangsa akang teh Nyi Epon leuwih nalangsa tibatan unggeus-unggeus ceuk jang kamin bari ngaharuk kawas nu sedih. Kumaha pang akang nyebatkeun nalangsa langkung ti anu atos-atos teh? Sabab Nyai benten pisan ayeuna mah sirikna kahilir ka girang teh terus bae alut-alutan sareng sirod. Jadi akang gaduh raos asa direbut ka bogoh. Akang usaha sareng pun bapa sangkan terang anu sabenerna. Kumaha sikap Nyai teh? Ari pek tetela pisan kalah kamilih ka sirod batan milih ka engkang mah. Ari pek tetela pisan kalah kamilih sirod batan milih ka akang mah. Asa tung ke bumi alam teh Nyi. Akang cerik ngagenggeik cara budak nu leungit orok-orokanana. Ti harita tepi ka ayeuna akang teh nganteng bae ari hate mah. Ingat bae deui pikiran akang teh. Ngan nyaeta atuh ngan bati hate jeung pikiran akang wungkul anu nganteng jeung muter teh. Ari nu dipikirna mah teu ingeteun atuh kapaksa bae teh pikiran teh jadi pindah ka mana Kang Kamin ceuk Nyi Epon. Heraneun pindah kana anggota badan sejenna nyaeta hate pindah kana panon, pikiran pindah kana suku. Kumaha tandana Kang? Ceuk Nyi Epon nanya deui bari neuteup. Nya tandana mah sapertos anu ditoroskeun ku Nyai teh upami Nyai tebih ku akang ngosok di pelong. Asa kaubaran Nyi Epon ku tiasa ningal oge pepeuriheun laksana henteu atuh ningal-ningal ceuk emutan teh da mani plong kana hate asa ngemplong. Anu pindah kana suku kumaha Kang Kamin? Kumargi engkang terang yen Nyai teh misuka sareng akang terang Nyai teh gaduh caroge nu mawi gancang bae ngejat. Cek rarosan akang teh sanaos cicing di dieu da moal diajak ngobrol. Ari ayeuna waktos akang rek ngaleos bet digentraan geuning. Naon maksudna pangagentraan ka akang? Ceuk jang Kamin malik nanya. Kang Kamin, abdi mah ngagentraan soteh lantaran teu raos bae. Kari-kari abdi ngalangkung. Akang teh osok ngaleos. Ayeuna mah terang atuh Kang. Pangna akang ngaleos teh sieun teu diajak ngobrol sanes kitu. Nya Nyi Epon jawab jang Kamin bari neuteup. Nah atuh upami sieun teu diajak ngobrol mah akangna bae nu ngajak. Piraku sugan ari naros mah ku abdi teu ditembalan. Leres kitu teh mah nambung sanaos ngobrol oge. Ari sanes ngobrolkeun soal si hate akang mah percuma kuriak matak beki kagageringan bae. Oh, kahoyong akang mah ngobrolkeun hate akang bae panginten emut ka abdi nya. Sareng abdi kedah wantun nyebatkeun ingat ka akang. Kitu kahoyong akang teh. Nya kitu Nyi Epon bisa kira-kira Nyai nudunan kahayang akang. Teu tiasa atuh Kang Kamin margi ayeuna mah tos sanes-sanesna deui abdi teh. Ayeuna mah tos gaduh salaki malah tos gaduh anak deui. Waktosna kabujeng sae pamirsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.